makin endog rika Bapak Salatri balan kurikana teh Papa endog nage parebes Papa Roma bari ngaleos terlalu udah Roma itu terkenal sote ayeuna kumaha baheula mah urut konektur ngahina kata malahan mah urut kenek angkot baheula mah ngahina nya kenekan angkot Cileunyi Cicaheum angkot hejo gini lihat buktikeun kan teu kapake pan batur mah caheum caheum sanes terus Rama mah Cicaheum oh Cicaheum bu sanes Kang caritana eta angkot di Cileunyi rek ka Cicaheum aya di Cibiru aya rek turun penumpang nek kiri nek supir menurut firman Allah Subhanahu wa taala kola walu kola candi walak eta kiri eta angkotna eureun-eureun di mana jing di Sindang Laya cek Roma teh lewat Roma rek nyanyi moal poho salah ngobrol aja oke dari grup home band kita Soneta Harjatilo sudah siap oke siap karena kita negara Indonesia yang berbeda-beda suku bangsa NKRI yang wajib kita junjung Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu juga lagu saya judulnya 135 juta penduduk Indonesia ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Minang dan banyak juga yang lainnya sepanjang-panjang teuing judul lagu teh apa judulnya oke backing vokal saya yang cantik jelita dan para reot sudah siap ya ya sengaja saya bawa backing vokalnya yang sudah karolot ya karena Roma Irama biar tidak luak lihat ya. Oke, 130 Bhinneka Tunggal Ika sebagai 4 pilar NKRI, 4 pilar kebangsaan. Oke, oh iya. Terima kasih Dola. Kenapa dipoto? Iya nanti. Oke, iya. naon tuh naon teh eta penggemar ngajak salaman manya teu kadeuleuh Bang Sanjib hari pemakan deuleuh siap paling unggul. Oke, lagunya untuk Anda. Backing vokal siap? Oke. 135 juta penduduk Indonesia. Dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Suku Sunda, suku Jawa, suku Asmat, Rorok Behe, Kekeong, nah kan banyakin suku Aisyah. Cibaleng nanya itu. Maaf ya, maaf. Yang nanya salah. Memang ini kurang latihan ya. Karena kemarin para pemusik habis sibuk nabu sumur ya. Nggak jawabnya ulah suku atau saya. Nanya ada. Siap. 135 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, Papais, Lepet, Behut, Balabala, Congro, Lebok, Usia. Kamalinan, ting. Emang Roma Irama teh seksi konsumsi, sedeh. Paling bisa. Ganti lagunya, oke siap. Lagunya Adi untuk Anda. Dikarenakan Pak Haji punya kendangan di daerah Ujung Berung ini. Pak Haji pernah punya pacar.
lagunya Ani pacar Pak Haji dulu namanya Darsono ya. Ani untuk Anda. Ani Hani sungguh aku tahu kau rindu padaku. Ani ayun dari ayun Aisyah kan dijaipong ke goblok dangdut ya aduh ampun Akanget ya. tegaul baca lalajoan film Dono cek aing oge. Duh astagfirullahaladzim. Da salain pemusik anu salah ulah meunangkeun ka batur goblok saja. Aing teh lacek sia. Salah kebelaan aing. Si usahana teu madep, ulah madep aing apang sangat di tangan ku aing. Ganti lagu ganti ini. Penasaran lagunya. Sing kompak. Ya, siap. Sing bareng. Sungguh mati. Tuh, itu kerasan si Bang. Aduh. Si kompak tuh. Ya kompak ya. Sungguh mati. Nah, gitu atuh. Sungguh mati. Goblok gak gua atuh. Siapa terbalik ini kan? Harus telat. Saya tengah hargaan karoma. Hargaan sekalian ke aing mah tuh. Dijakeun kana nolongan saha iya. Siap. Penasaran tuh Anda. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati dangdut cek aja goblok. Jaipong ya ampun. Bus. Ampun Ikuti harus. Hei. Ngapakeun heula sing balik Kang Cepotna. Sungguh mati aku jadi penasaran. Bujur sapiku si eta diletakkan sampai dan rada asyik. Kita lancar geningan sorangan baik. Siap, pusing. Kepala dingin gerasa. Hatena sing pinu ku panarima. Ulah emosi jeung ambisi. Paingan Kang Cepot teu kabiruyungan jadi raja, da ambisi aya jadi pamimpinna. Enggak sedenanya, si kompaknya. Wilujang. Hapuntennya, kalau patar Kang Hajinya. Kang Haji ikin, punten mohon. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati. Sampai mati. Yang paling manis di antara sukses goblok. Ai kurang da maksudna seeta. Karek ngadenge dangdut aya dangdut lalampahan goblok. Karek ngadenge aing matakna masrakeun hiji perkara kudu kanu ahlina. Lamun masrakeun hiji perkara lain kanu ahlina tunggu kahancuranana. Sok Kang Cepot laguna nu apa sarerea atuh. Sok atuh. Lagu naon? Joget sampai pagi. Anu mana? Ayo joget sampai pagi. Ulah geunah teuing ti aing yang tuanana. Pan aing penyanyi mah siapa pilih ada tukang sound system ngajedog we. Ulah cenah ngaguing nu penting mah. Sak. Oke, joget sampai pagi. Ayo joget sampai. Nah, berkurang euy. Punten abdi mah tukang son ulah nanyakeun ka abdi goblok sia teh. Kamalina. Sia teh ditanuturkeun aing teh keur ngelingan aing di mana salah. Ngelingan teh ka jalma nu daek dielingan. Jalma anu daek dielingan sadar dielingan, pan didinya mah embung. Ya berarti nu embung dielingan. Ampura. Awas sia nyium sakali deui. Dilaporkeun ku aing ka polisi.
teh lalaki jeung lalaki reuneuh pedang lawan pedang sate nu kuring anu dewek paku payung si goblok paku payung ge beleguk anu aing mah tah itu ngabetrik lain wah deui kali sia pedang tapi aing geus ngokul gitu mah oh ieu paku payung betrik anu siapa apa eta si budak we balik ka maneh meni yeus sok joget sampai pagi ya ayo joget sampai pagi ayo joget sampai pagi nah jadi ari Kang Cepot ayo na sabaraha 3 2 palingan tekor wae euy oh ayo na 2 ayo segitu ayo joget sampai pagi demi Allah 2 kawan aing mah tadi lihat tadi kurangan sok atuh ayo na hiji we ayo joget sampai pagi ayo joget sampai pagi tong make ayo atuh joget sampai pagi joget sampai pagi padahal si ayo geus teu milu tapi rokok kurang we jeung dengekeun kuring mah ayona ge loba dengekeun ayo joget sampai pagi edan ayo na cacakan 2 truk tapi teu nyesa cek ayo joget sampai pagi alah beuki jauh mantapna duet jeung kuring nyanyi na sok duet kumaha sok duet nyanyi siap kebersamaan pake duh iya euy anu nyesa teh ngadiukan naon ieu atuh sing api duh atuh bersihan heula itu ulajang jigek naon ulajang jigek tempoan heula atuh bisi ngadiukan di toha naon bukan anak teh udah bersihan heula ieu mah heeh naon lo banget di situ begitu di dipel sekalian goblok emangna golodok wes we teh diukan naon buru teh kencet bae aing buru goblok daripada sia kontrakan teu kebayar sok Kang Cepot nyanyi kuring main biola Kang Cepot dewek nyanyi si lain main biola sok aya biolana aya biolana ge alus duit karabit gitu biola nyanyi ieu biola nepi ka jabrigi cemos gitu lain biola anu jabrigi mah jeung aing lain biola tapi bimimin sok dewek nyanyi si lain main biola setemkeun heula akurkeun suara biolana akurkeun jeung naon di suara genset nah setu neng tet dina neng tet sa neng tet mah Jakarta atuh dari mana Jakarta jam berapa dari sana jam pet sampai repet kapan pulang lagi jam TJ siap kasudah ge nah sudah nang ini ka Jawa geun ai Jawa kumaha beda na Sunda jeung Jawa saeutik lamun Sunda Jawa oh mun ceuk Sunda mangga ceuk Jawa monggo
Cek Sunda cali, cek Jawa colok. Cek Sunda baal, cek Jawa bool. Mangga calik baal, monggo colok. Saderek saya perlu jamin. Nah, jauh-jauh deui. Siap, nyanyi. Jeki sudah makan? Ayah bilang nggak jawab misalnya. Siapa akhirnya lamun aing gancang sia gancang. Mun aing lambat sia lambat. Sao? Tang kumeli kentang. Halus. Tang kumeli kentang. Tang kumeli kentang. Tang kumeli kentang. Kumeli kentang. Aing dibalikeun teh balik sorangeun. Tah dawala ieu acara wayang golek teh disiarkeun ku radio RRI Bandung. Teu kudu make radio RRI mah tuh. Panurutan MC aing tadi radio RRI Bandung. Ulah mun RRI Bandung langsung. Mun radio Republik Indonesia. Di radio RRI Bandung itu aya acara baheula mah geuningan. Oh, ningal. Jenteng jangkret di RRI Bandung. Baheula mah euy memeh loba pesabat televisi. Urang-urang teh pan pagawean teh sok ngadengikeun dongeng. Sandiwara radio. Ngahiung. Alo-alo di padesaan ayeuna urang bakal nyaeta kumaha carana melak jagong dina bujur. Tuh geuninnya. Tah aya kaca bisilungna euy. Aya kaca bisuling. Dongeng. Berita heula. Tong kadongeng. Det urang berita heula jam. Radio baheula gitu kan. Nit detik belegug eta. Nit kayak musik goblok. Saatnya warta berita dari Jakarta. Sari berita penting. Diberitakan Menteri Kecahayaan Indonesia. Pokoknya Menteri Kecahayaan, Menteri Perairan maksudnya. Baca berita orang Sunda. Sekian berita dari Jakarta. Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patapang deui pamirsa RRI Bandung dina acara salajengna nyaeta dongeng Sunda di UA Ewon Wakepoh lain Wakepoh. Sok Wakepoh dongeng Wakepoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugri kaum danguan mulia wilujeng patepang dangu deui sareng Wakepoh dina acara dongeng enteng pangbebrahmana dina carios Sirawing Galungan jeung Lising. Ieu carios teh karangan Yap R. Iklan heula. Akang Hasib. Akang Hasib. Ih, da akang dah hasil deui. Iya tuh leut ya kontrak ya. Ikem kontrak.
Igem kontret leut satablet leungit pilekna sakit kepala leut satablet leungit kepalana salah kan baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi di toha masing-masing dongeng tulikan deui kacaritakeun di hiji lembur singkur mandala singkah rame ieu mah pasti rame ieu ade di hiji imah anu kawilang rada leutik tapi kumaha tapi reyon henteu gede tapi butut aya dua insan di jerona keur sare tibra da puguh wanci geus nyedak kajanari leutik nu kadenge ngana saukur suara bebence ciang-ciang jeung cari cangkas ari di Anis teu bisa sare wang-wangan biur sampiur ngelanglang ka dia ganteng iya Ahmad ada cek Anis Noel salah kirim sare tibra lilir tiga Ahmad Anis ogoan panjang Ahmad kalilirkeun ku parwel Anis tuluy lilir bari musab dahdir Ahmad ngabayabah kana jendela tapi kajarabah 2 ember itu teh tapi kajarabah gede gede sih teh cek dulu kan ada dong rame seperti Ahmad udah ujai tekulem tiris udah ujai banyak wangi Anis semu manja sabuat Anis kernukang nya Ahmad ge salakina utah memang pagawean gitu pami Nyai Tis akang ge sami neng tiris sini cek Anis beki ogoan ngomong jauh iya tuh akang nitip curug kana bujal neng eta ubar tiris mangga tuh kan ubar tiris curug Ahmad diasupkeun kana bujal Anis ada Anis sajong-jongan ngahuleng bari pok nyarita teu Ahmad nah ieu masih kana bujal kan lepas Ahmad nembalan wios nyai aya ge lain curug aduh paing sakitu lalampahan sirawing di udah gisi mudah-mudahan enjing jasa matembang deui dina waktos anu sami permios sanes teu sono pamitan sanes teu permios mangkos kami arsa kaum anu mulia nembe dongeng tiwa kepo salajengna masih aya program TRRI di Bandung di antawil Sandiwara Radio mangga dulu jangan anu ge Sandiwara Radio Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Danpos Laboratoris Jakarta mempersembahkan Misteri Gunung Merapi. Acan goblok, jangan ke anjing, weh. Tawa gak keluar anjingna. Udah ini segitu anjing. Cicing ngetunya mana? Misteri Gunung Merapi dalam episode Perempuan Berambut Api didukung para pemain Asriati sebagai Malampir, Bahar Mario sebagai Sembara, Wit Hendra sebagai Mardian, Iva R sebagai Basir, sutradara Asmadi Syafar, penulis naskah Asmadi Syafar, teknik dan montase Det Lesmana dengan pembawa cerita Astri Suhastra. Selamat mendengarkan. Iklan. Bombat. Syafrak. Aduh, komandan, saya baca komandan. Pakai bombat. Obat produksi PT Danpos Laboratoris Jakarta. Tulikan. Episode kemarin diceritakan Mak Lampir ti buburanjat di udag-udag ku Sembara. Banyak ti buburanjat
lampir tiba-tiba datang ke Gayama. Hei Sembara, ayo serahkan Farida padaku, karena kau tidak akan bertemu dengan Datuk Panglima Kumba. Ayo Sembara. Tiba-tiba datang ke Kejaman. Hei lampir, kadieu. Ada apa kau cowok gila? Kita kakek jabat teh orang mana? Orang Jatinunggal. Kayaknya bahasa Sunda. Beda budak ayeuna meuy kana radio teh kadang-kadang geus kurang peduli. Betul, hampir gitu warau. Ayeuna mah kana sinetron. Model di RCTI aya sinetron Dunia Termuli. Dunia terbalik, Pak. Terbalik, ulah kasarog dan detik termuli. Atau dunia terwangsul. Beres dunia terbalik. Aya sinetron pamajikan aing main ternyata pura-pura hantu, pura-pura haji. Atau di Antep aya gini kan. Mahabharata. Ya kumaha cing Mahabharata lah. Lanjut. Hai kata Sangramaki. Wiswati Kalyadeki. Atrema hari asaniya kalis kalan aswartiki kata bermateki. Sakti he bakti he ajan moki mukti he ajiban kaya sang pursare he Krishna ki marmahe Parmedi Jarkowi Kosnadi Marhati kata ngarannya berdengar di ayat to pragandie mahanehe Mahabaru tengting dah ayo nama gitu lain kehebat Kang Cepot bisa lagu India 2 tahun di India itu nah di India 2 tahun teh ayo teh ngapung kenang layangan enggak tadi saya deui atuh coba teh acan judul ganti atuh sok atuh nyanyi India ari bisa mah lagu naon ye tumpak cedede warese aja numpak embe bae harwa gunahe aya nu ngajendil sagede gurandil hampir kukuring di bedil sing horeng teh mejikom meni teh Murwakanti sia mah Murwakanti teh kumaha mun aa we mun o we mun u we mun ngumpul we sok dideuleuas ai sok kuring awewena urang India saha ngaranna kajol mah urang Sunda beuguk kajol anjeun datang deui tuh laguna ge eta mah jol atuh sok laguna man kursiaran tete anjir berbe coba tete apa kesini ini kia tete kursiaran tete sorry, aing kabawakeun ku situasi euy. Ade ge sorasi lain, aya sora awewe pisan demi Allah. Lupakan, anggap tidak terjadi apa-apa ya. Anggap awas ya sekali ini. Ganti laguna ganti kal honaho. Hargali badar hiru bejindagi. Kami hiru bejindagi. Harbaya Bargio cuy sama
sotahe oh teh lah tumpah seae ya yo muskurae tumana ni janik ya ade hah mana deh oh sudah ngomong sabene nikahi Puneo nih siapa bu? Dua neo nih siapa? Hiji kita ke paramba. Yo dua. Wah! Aing kasinggung ya. Di mana-mana ge zaman lu pocong zaman lu pingsan. Ari ieu pocong bet pingsan deuleu aing emang aing goreng patut. Berarti akang dipikasi. Berarti aing disangka goreng patut. Akang dipikasi. Udang siap pocong goblok. Pocong harapnya kuatkan ditanya. Pocong ngawirang aing siap. Teu matak pocong. Udang siap. Tukang udang. Sieun demi Allah. Geus kalimpudan urang sajeri hate aing. Tidak we. Da malik sieun. Moal keumpeur aing. Teungeunah teh. Saha ngaran maneh? Anton. Kunaon siapa ya? Serangan jantung. Nah serangan jantung. Kieu carita teh Kang. Sok dongeng Sedih. Hatiku hancur bagai kaca yang telah retak, bagai bunga yang telah layu, tak mungkin seasli dulu. Sebutan yang kelipatan roti cuci dalam perahu. Sakit tangan dapat dilihat, sakit hati siapa tahu. Aku naon sete. Poing terbalik gawe tika hate Kang. Boleh kumaha? Datang ke imam pamajikan keur dipependek kula laki saja. Jadinya sakit hati. Dapat uing nyekot pedogang. Lalakina luncat teuing ka mana? Bari pamajikan nepi ka ayeuna uing paeh teu wakca saha eta lalakina. Jeri moal beunang diubaran. Begeuraserakeun tarak 3, 4, 5. Nyeri moal beunang diri bonding. Sing sabar euy. Eta nu tukang saha ngaran? Aep. Ari aep kunaon pangapaeh katisan. Keur ngabodor rame lain. Maksudnya katisan teh ngabodor bebeakan rame teu. Uing teh keur apel di Makabogo. Ai salakina datang. Uing teh luncat nyumput kana jero kulkas menang 3 poe. Pas keluar membeku paing. Jadi sia goblok lalakina teh. Nyeri goblok aing. Ana sia ku aing diasupkeun kana pocong of community Cigending cenah. Musuh di dalam selimut teh ieu. Ana ku aing dibawa turing ka ranca buaya sia teh. Hampura Kang. Kapoekan. Cek aing ge bayar PLN tepat waktu goblok kami teh kapoekan. Lain kapoekan eta we. Kasentankeun Kang. Genduk geus mah geus. Tapi aing perlu kejujuran di mana? Sok. Aya jawab pertanyaan aing goblok. Penasaran teh. Supaya kepenasaran aing tapi kayu. Aduh, ngeri sak aku. Aing nyerian. Surakan. Sedih. Siapa tuh kulu-kulu barang aku. Mari kamihan. Ampura. Jawab pertanyaan aing.
Sok, mangga sok. Ini jam rame. Oh, ayah. Iya, lalakon juri galungan cek. Cina berenceng melalajo, iya dalang icen lalakon di tadi. Alhamdulillah lalakon harap pala KBG. Punya tiket tamal. Janda yang 5 kali nikah main ya ya. Oh, saya 5 kali kawin. Iya. Oh, kali 5. Anak baru 1 ya. SMP, SD, SMA, umur 57 anak aku. Anjir, kabayahnya istri ini bisa. Pernah rumah tangga teh seberapa kali? 5 kali. Aya kene salaki kabeh. Semuanya udah mati. Nah, kunaon? Anu kahiji mati kesetrum. Buka 2 Kesetrum juga. buka 3 Kesetrum juga. buka 4 Kesetrum juga. buka 5 Ku aing ditenggel pulingis. nah Sabab teu daekeun nyekel setrum. rame lalakon jarang terjadi. Dibunuh. Tersalah di komikon nangkap dalang ieu. Begitu. Jawa cukup. Check in yuk. Anjir di akhirat kayak jablay gini euy. Iya dah. Iya ilaha iya urang nepi buka panasaran teh. Jeung tayangan. 300 yuk. Kamar dari aku sok ditambah naon. Bonus tisu. Tuh, tisu boleh ditukar sama gelas. Goblok sadek. Moal aing boro-boro ku juri ku jalan ke embung aing mah. 300, 250 mah hayu. 50 cek daek teh. Hayang 50 ku ojek isi tawar. Kayak itu cek tukang ojek gue layanan. Dore cek ojek mantau kan tuh sama urang. Hayu. Sabaraha 50? Sesa ojek. Itu ojek teh bayar nawar 50 bari mantau tinggal kira. Bari lupa tuh gitu dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, yakul lahu kufuwan ahad. Kasihan. Juri goblok sebagai mah. Bahasa kita bisa jeung hayang ngomong. Ina atuina kal kausar pasnu lebih kawan har. Teu panas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mana dihuapkeun bae. Jamperek dahar sia dihuapkeun. Dah bala. Geus eueuh. Mana? Udang geus eueuh karo. Gusti Jampe ngahuap sih kana pulang. Udang da wala bisa merangkeun sia teh. Lir penda barang saweg astra jinggalan dawala satengah hingalas bandawasa sapraptane pun detia kala mercu apun iring wala dia balantam tamadenawa di negara atas barang yekin Kisila Ada gitu. Saha ulah kaget Kisila Saha ulah kaget Hah? sing tarik begung sing tarik Beli kawan tanaga. sing tarik kumaha gaing lain hei saha sing tarik di sing pegat gengerong kamalinan teuing udah kudu tarik atuh hei saha Geus eueuh harapan. hei siapa dirimu Dah. udah orang buta ada orang tinggali Kade. ulah kaget Kisila ulah kaget Kisila mangga lingih
Paratos jantan kebiasaan setiap pagelaran wayang golek seperti selang-selang kula laguan nu dipalar parduka samut sunat kalampah carios tiasa tuntas lalaguan tiasa kahaturkeun pamunut lagu di kersana Bapak Haji Didi Suwardi Kaso Ciamis warga Tumbalasari menawi mohon Tambak Sari anu kapihatur laguna Nikmat Durian nepangan oge mohon ka kaum dangu anu mulia utami nu aya di ieu papangungan Bapak Haji Warjo Cilacap haturan mohon wa Aceng oge Kang Aceng Cipoleat Kang Dadang Bagja Pak Asep Sule nyangakeun Bapak Haji Ishak nyangakeun laguna Nikmat Durian wilujeng wengi wilujeng ngadangu Pak Asep Taruna kayak gimana kan?
waktu patuker carita mere janji jang subaya aturan kalau Tatang Rosida nepino ku kaendahan paji didik suara di mekanasi ngomong kara doaan umbar lamunan ngajaki Anjaka ni maturia taica tesangka bisa pegang orang minum di balepat kacamat jomblo nganu kurma Strandok sak tengah marga Wabiade merah kastrandok sak tengah marga Ya sak tengah marga Ya sak tengah marga Mulai jiran berlari di depannya Astra jing ada walak kaget sak kalangkung-langkung barang ningali alutan wala dia balad tam-tama ngalut genting ngabandalut ngemat-ngemat nyakak pilih sama tapu pakarang sing kepenang tamsir gadapi di chandra samana limpung gitu kayanana Bunirahangan nikah kawadaling lisan makaten pengamdikannya pun
ulah kaget ke sila ayeuna pamprok di tempat-tempatan jeung kaula ulah reuwas ulah melang ulah hariwan sabab kula moal rek kaganggu tapi kaula teh butuh bantuan kasasar kasarung kapidang di tempat-tempatan menangkan ngaran kaula teh tiap kala merecu ada ya mengenalkeun kaula teh tiap kala lenggaung mengenalkeun uing teh tiap kala lekuy halus ya mangarajeun beda jeung batur ari hulu di kopea ari ngaran lekuy ya mah saha ngaran Andika saha ngaran Andika saha ngaran maneh bro pami dipercanten abdi teh nu katelah Atep Atep pemain Persib AA Tepot dupi eta nu pangker saha jenengan pami dipercanten makulan anu katelah maya romantir teh abdi palingan sang benih manis kaula teh keur kasarung kapidang nu bingung kudu ka mana nyokot jalan di mana salira teh kulan kaula ti nagara atas barat teh tapi lain ti nagara manusia dan ti nagara siluman kaula sae upami kasasar teras teu aya kanggo naroskeun gampil kumaha urang kan tuluy ngajegang di tengah-tengah jalan terus teras cabak ieu ngaburayon teh siki ka mana ieu lamun siki ngaburayotna ka katuhu berarti jalan ka katuhu lamun siki ngaburayotna ka kenca berarti jalan ka kenca lamun siki ngaburayotna ka handap eta mah burut kasih bade angkat ka mana salira teh hai kaula manusia kaula kautus ku raja kaula nyaeta pikeun nyulik hiji putri anu aya di tutugan Gunung Wilis aya ngaranna Dewi Padmasari nya cenah eta teh putrana Pandita ngaranna Pandita Padmadenta manusia raja kaula katarik pirai ka pentang asmara cinta kaedanan katarik ka pati-pati ku eta putri iya kaula ditugaskeun pikeun maling tapi bingung ka mana nyalungan sugan Andika apa padepokan tutugan Gunung Wilis di belah mana belah mana mah piraku anjeun urang ieu teh apa bejakeun mah mana anu disebut Gunung Wilis teh cenah dia eta tutugan teh aya padepokan coba bejakeun mah pelepah bejakeun geus tunduk kana waktu geus datang kana mangsa titis tuluy di ajali amang guru bebeja mana eta jalan ka padepokan tutugan Gunung Wilis lain bangku hidung belagu kecamut bangku hidung mah bangku bangku kopin bangku hidung coba tuduhkeun bang tuduhkeun bang duh wala saingan ieu mah oh ieu mah saingan berat ieu rek maling awewe nu dikeceng ku dewe najan aing can pugu bogoh ka eta awewe tapi pan syarat ti bapa mun aing hayang jadi raja aing kudu bisa ngarumah tangga heula jeung putri anu ngaran Dewi Padmasari dan ke dia aya penghampar perlu sih ieu mah wani kira-kira pake teh wani aing tukang gelut ti lembut tukang silat ti budak tukang usik ti leutik diraku aing kudu sieun kudu kieu sampai teh 3 kali pacamat percaya Pak Arif Suditomo anu bager can nyawer kene wae kosok atuh kadinya hampura ya
sambat 3 kali Pak Asekolda sambat beli wayang gitu ya mercuk dengikeun ku ente regepkeun ku jejeumir ente abong letah tetulangan abong bibir teu diwengkus ya ngomong sakacumplang sakacamlek teu nyaho aing saha maneh sabenerna aing teh tong beda ka batur Spiderman nu balik goblok sini bisi silain teh apa eta Dewi Padmasari teh pipa majikan dewek tunangan akam teh lalora bisi salah dengi kula bedakeun si Jetre ka dewek teh pisalahkeun Dewi Padmasari geus dipanjer opsi Purna Dewa opsi Purna Dewa masukkan kagila-gila ya kagila-gila kamalinan teh lucu mah eta sia kae wani-wani camplak ngaku-ngaku pipa majikan Dewi Padmasari pisalahkeunana wani-wani kurang ajar sia nipu teh kamalinan bangsa ulah ngaheureuyan ka aing bangsa siluman lamun anjeun ngaheureuyan ngandung harti hayat pinangih jeung pati gerak tungkul kana jukut gerak tangah kasadapan jam ieu menit ieu paragat nyawa ku kaula gerak sambat jampe modar gerak papat ngeun sambat ieu mengandung bapa nu ngayuga jam ieu menit ieu paragat nyawa ieu kasau pondok eta kasau panjang kasau rayap kajalan aye dikituan kucing kunaon pangna aing wani sabab aing mau jeger tah ieu anu dikopeah tukang ngeudek teh ieu teh preman ari preman teh naon ari pre teh libur ari man mandi geus 3 tahun setengah teu mandi sok ambean kelekna ku sia ulah apa ulik ilmuna teh kitu ulik ilmuna teh ieu teh 40 poe teu akan alpukat berat ieu teh saurang preman nguriling neangan tanding anjasal neangan lawan hayang apal di warna getih sorangan sok coba teugel kulingis dapur kuat teh modar goblok sia jadi anjeun pisalahkeun Padmasari terus kurang ajar tengah halangan lelengkahan kaula nyingkah sia ye maneh nu nyingkah Sidik Putri Sidik Putri dikawin ku dewek apa kowe wani marang aku ora wani dening apa kulanang kowe lanang sakar portak keladen siang tanpa rada dibasa kena perang kiri gamana toya gamana kiri gamana perang sapucuk ing gunung toya gamana perang sadasaring sagara timur pada jual ngobrol anak merah jual maju cek dompak tinjau bapok karunya daya ke kendalahan udah terang gawe ke sok sia rek kumaha lanceuk aing geus ngadap 3 kitu ulah kaget sia dipaehan ku aing dor cek dompak tinjau kumaha teu Gusti urang paehan deh sae paehan ku aja teh heula baga hamid nitring ceng wih bila deui ya kita solois dalam gari kau kitu teh Gusti
walau dia pelatam tangan di bawah. Ayo keluar ya mana. Moal aing mah geus moal daek kita bahan ku sia aing. Aing meureun diajar mandiri. Kirep ayeuna ka hareup geus tong babarengan deui. Sastra juga. Ayo kilot siap. Mbok. Kata ku sorangan. Aja kita we kaset jang. Misah luna itu. Iya, naonan goblok. Gak gelo sia. Moal sia teh kage geloan ku awewe gitu. Pun ngadadak ngagerak. Woi, akting tuh kicing. Tadi kenangan. Bisa mereka gaji ke aing geus ya. Akting tuh, Pak, tuh apa? Jeger. Tapi tengah. Damai. Aja ditambah deui Siapa di baralik deui atuh? duit keterima